Barudak, ayeuna cuang diajar nyepak. Sok hiji-hiji. Ya, Pak. Ayeuna oeng heula. Sok. Ayeuna bagian ungkuk. Sok. Labuh. Pak Pelatih, barudak bener rodo ingin balik gelap pakai tenangan pisang. Heuh, sok. Pelatih, siapa pakai tenangan pisang? Sok siap ahyar. Tenangan pisang. Geuning tenangan pisang eta mamawa cau na suku. Ada nageun tenangan pisang, Pak, jadi nyepaknya pakai cau. Weng maneheun sok. Siapa siap? Ade weng maneh nyepak nu kedua suku, atuh kakak labuh. Kan minta Pak ku dua suku mah. Bongan tadi ku hiji ge raun teu abus-abus. Aka berusaha teh deui, geus kunjung kabeh. Pensiun aing jadi pelatih ah. TOK Project. Aduh, pusing. Pusing. Aya naon deui siga urang rungsing ah. Pusing di imah pamajikan pegana ngagaya sesuhan diantepkeun budak diantepkeun kudu diurus ku salaki kumaha hari geus kitu tah. Terus pamajikan siga kitu ek diantepkeun wae. Oh, olah mending tinggalkeun palah nu kitu mah. Eta ge kurang ditinggalkeun pusing pareu mana teh pina. TOK Project. Ya dong, si Rohim protes kedah dibere susu anu urut bapak. Ih, dapat pakai sarua diberi susu nu urut. Ih, urut saha? Ih, urut rumah tadi keur mandi. Ah, urut tadi sugan teh urut batur. TOK Project. Kamana si Rohim ini hese ieu ek nitah ge. Tu geuning balad si Rohim. Si Weng, dia Weng. Apa si Rohim teh Weng? Enten dong, nanti. Ek nitah puguh. Kumaneh we atuh daek teu. Kita naon nih dong? Ek nitah meuli cengek puguh. Maneh daek teu dititah. Naik dong. Ya atuh duitna. Engke sesana pulangna jang maneh. Tuh dong. Dong. Mana Weng menang teu? Iya dong, menang. Nah, geuningan hiji Weng. Kan amigo bahasa sana kan tadi pulang najang urang. Deui pinter geuning maneh Weng, tapi teu balingar. TOK Project. Wah, maneh ngiler teu batur hartana loba. Teu urang mah lah, naon kudu ngiler ku banda batur. Alus tapi maneh bol hari ku tahta jabatan kuat jadi nyalongkeun camat terus anggota dewan keur usum ngiler teu didinya. Mung lah,
mau ngiler da jabatan mah mau dibawa paeh ieu tungtung nama almarhum kabeh ogena. Halus tapi maneh Bul. Tapi jika namun ku awewe semok mah bodina belenoi gitu bakal ngiler si urang masuk. Nya. Lah, henteu Pak. Komo kuno kitu teu ngiler satik-tik acan. As aneh orang mah Bul. Are kuno tilu tadi eta teu ngiler. Kunaon atuh ngilerna Bul? Teu kunaon. Urang mah ngilerna lamun keur sareng ngigir. Aneh ya wae Bul. TOK Project. Ayo kemana? Kemana? Budak tuh ulin sisi jalan tuh. Oh eta berak sisi jalan Ip. Oh geuning Kalau tak mana? Ayo cong di ya ganggeureukeun kalau geus ketabrak. Weng, turnaon maneh? Ulah ilin sisi jalan. Ulin di sisi jalan. Tabrak motor. Nah, cuma ngek